Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapandak deui sareng Bu Eli dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu kelas 2 bakal diajar deui ngeunaan bahasa Sunda. Ngalajengkeun pangajaran minggon kamari. Sateu acan dikawitan, urang ayeuna hayu berdoa mugi-mugi Allah ngalancarkeun sagala rupina. Tah, dinten ieu urang bakal diajar ngeunaan nulis, kompetensina nulis. Nah, teras Bu Eli mah teu hilap nyebutan mugi-mugi hidup salawasna sumanget dina diajarna, teras sarehat sadayana sareng tiasa ngerjakeun tugasna kalayan lancar sadayana. Hayu urang dikawitan diajarna. Dina dinten ieu urang bakal diajar di halaman 38. Di dieu aya kompetensi nulis ngeunaan mikaweruh kecap, ngalarapkeun kecap, ngagunakeun aksara gede. Eta anu bakal dipelajari dinten ieu. Kamari urang atos diajar ngeunaan ngalengkepan gambar, teras anu ngeunaan kagiatan sapopoe tea. Ayeuna urang bakal diajar ngeunaan mikaweruh kecap. Nah, kecap-kecap naon wae anu kedah dipikaweruh ku urang. Teras nyeun kalimat tina kecap-kecap nu aya di luhur. Teras ngaganti anu aksaku aksara gede kecap-kecap nu aya di halaman 40. Tah, hayu urang dikawitan diajarna. Mikaweruh kecap di dieu aya dina halaman 38 nyaeta tengetan kecap-kecap di handap baca kalimahna sing merna. Pinter, lamun pinter teh hartosna calakan. Danu mah budak pinter lantaran rajin diajar. Wanter atawa sonagar teu eraan. Abdi mah wanter tarahara rese lamun dititah maca teh. Teras tugas nyaeta pancen. Naon wae atuh tugas ami di imah teh? Bager hade laku lampahna. Budak bager mah sok pada mikaresep. Teras piwuruk nyaeta hartosna papatah atawa pituduh. Danu tumut kana piwuruk guruna. Eta kecap-kecap nu aya di halaman 38. Tah, urang atos tiasa terang naon hartosna kecap pinter, naon hartosna kecap wanter, naon hartosna kecap tugas, kecap bager sareng piwuruk. Di nomor 2 na prakjeun kalimah make kecap-kecap di handap. Janten anu nomor 2 nama hidup nyen kalimah tina kecap calakan, sonagar, papancen, hade budi jeung papatah. Teras urang teraskeun kana pangajaran pembahasan anu kadua. Cobi tinggal halaman 38. Di dieu ku Bu Eli ditampilkeun ngeunaan halaman 38. Titenan kalimah-kalimah di handap ieu. Danu budak pinter anu dikenca sareng dikatuhu aya bentenan teu? Tangtos aya. Di dieu urang bakal diajar ngeunaan kompetensi ngagunakeun aksara gede. Nah, aksara gede mah di ieuna dianggona kanggo awal kalimah sareng kanggo nami jalmi, nami tempat, teras nami kota. Tah, eta nganggo aksara gede. Pami awal kalimat tinggal anu danu. Danu budak pinter, dekna ageng. Danu budak pinter, dekna ageng. Bu Siti guru kelas 2. Bu Siti guru kelas 2 di dia B sareng S-na
ageng. Terus kamari Santi teu sakola. Kakna gede kumargi awal kalimah, Santina ageng. Terus aya Semah ti Sumedang. Tah ayana ana nganggo aksara gede. Sareng Sumedangna esna nganggo aksara gede. Terus Bapak di Kantun Kumang Ahdi. Nah, bapakna B-na nganggo aksara gede. Sareng Mang Ahdi kan nami jalmi, berarti aksarana gede. Kalimah-kalimah nu aya di belah kenca beda nulisna jeung katuhu. Sebutkeun naon bedana di dieu di buku dikitukeun. Tah bedana teh nganggo aksara gede sareng nganggo aksara alit. Tah pancen hideep nomor 4 salin kalimah dihandap ieu ku aksara nyambung titenan kecap-kecap nu kudu ditulis make aksara gede. Tah A dugi ka E tadi terus diterangkeun pami aksara gede mah kanggo nami jalmi awal kalimat, nami kota, terus nami tempat. Tempatna misalkan kota atau napi naon gitu. Pami tadi di sakola mah henteu nya sakola nama henteu nganggo aksara ageng. Tah gitu. Aksara ageng teh digunakeunana kanggo anu kitu. Tah ayeuna atos panginten di itu sadayana diulas ngeunaan pangajaran katilu. Mugia hidup tetap semangat dina diajarna Bu Eli. Ieu deui ke disambung deui dina anu pangajaran ka-4 minggon payun. Beda deui temana. Pamit ayeuna mah temana ngeunaan pancen sapopoe dugi ka dieu, dugi ka kompetensi nulis anu diajarkeunana. Alhamdulillah pangajaran dinten ieu atos sadayana mugia hidup tetap semangat sareng tetap salamina ngajagi kesehatan. Bu Eli ucapkeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah tugas kanggo engke saatos hidup nyimak ieu video nyaeta halaman 40 hungkul bagian A dugi ka E. Tulis jawabannya aja di buku tulis. Jadi henteu dikerjakeun sadayana nya, kerjakeunna mung halaman 40 bagian A dugi ka E.